Momen ketika Ibu Is menjawab putra dan putri Nabi yang 7 orang. Ayang atau nyebutnya Pasuhaimi coba Yayang gitu. Nah, norok ketur diajak. Yang diajak we, diajak. Tarik ke cakep ke. Hari di imah sok deket di kolono imah ini deh. Cok mama. Ayat 7. Ari putra pamagata sariji? Tilu putrina? Opat janten? 7. Nu pertama saha? Kosim. Cing atuh pas kaces ieu. Ya. Sayyidina Kosim. Nah, mangga bade Raden Kosim mangga. Ya, Sayyid Kosim. tapi deui atuh. Sok bae sok cari we mangga sok lah. Beli sikih lain naon. Hiji. Sok ceketkeun. Pertama, Sayyidina Kosim. kedua, Ibrahim. hegae salah. Sok kana eta sok. Katilu. Sayyid Abdullah. Tah, kaopat di putri. Kaopat Zainab. make Sayyidah tuh. Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab. Fatimah. Sayyidah Fatimah. Hiji deui. Umi Kulsum. Berarti sabaraha tah? Genep. Hiji deui saha? Ruqayyah. Ruqayyah. Sok nadomkeun ku ibu-ibu. Anak ada 7 orang, 3 laki, 4 perempuan. Pertama Ibrahim, Zainab, Qoyah, Kusum, Timah. Ibunya bernama Siti Aminah. ayahnya bernama, Raden Abdullah. kakeknya bernama, Abdul Muthalib. pamannya bernama. Abdul Muthalib. Nah, ada sarang kalian nih ibu. Tinggal bapak-bapaknya. Mana? Ibu Is dapat hadiah dari Kidalang Sukabumi 50.000. Berkah sami-sami nya. Kacara oge we nyungkeun ka mana. Alhamdulillah. Tuh tinggali. Munang 50. Alhamdulillah.